jadi nu kagungan urang teh kakasihna teh halo seueur kakasih nama da keterangan lagi jeung asma husna nyata kakasih Allah nu 100 ai moal pati-pati nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka di kakasihan atawa di ngaran Allah lamun eueuh riwayatna mawi aya riwayatna nyata ai bakal manusia teh kapan dina opat ning aci jadi pangna jeneng asma teh nyaeta alif seuneu nyatana sok kaluhur ning jeceng nyata alif angin nyatana jadi lam awal cai jadi lam akhir he atawa bumi jadi he lumawi di dieu we aya we diadegkeun salat nyata hiji salat teh nangtung 2 ruku 3 diuk ka sujud jadi ngagambarkeun alif lam he. Oke itu jasepot nyata ajegeun pikir urang nangtung teh bari perak syariatna digunakeun tuluy rukuna lam awal nyatana urang kudu hormat ka sesama manusia pikeun ngalempengkeun pikir jeung ati tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahesa The Family. Cerita wayang golek kali ini akan bercerita tentang rahasia gerakan sholat. Dari takbir sampai salam, setiap gerakan ternyata punya arti yang sangat dalam untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yuk kita simak bagaimana Cepot menjelaskannya dengan lucu tapi penuh makna oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Rung A. Datan neratang ademan newuh pagulingan rana dan nerasamia pada prapta padra ingkang prapta astra cinga anu aya di alas pinggan ningat salah nyatana kasumpingan Semar Badranaya Unira kangandika sareng saha bapak teh adu ayana amoy ya bapak datang ka dieu teh sorangan ya jeung sidawala teu bapak teh cu ari pangna bapak datang ka dieu teh menang beja cenah si laing teh ngajalankeun anu teu bener kesuar tina katangtuan hirup teu sopan teu santun kurang remah tamah teu remah tamah kanu jadi dulungan amoy erakeun teuing dikamanakeun deungeut cewek ku si lain didinya we naplok ulah dibawa heureuy ieu teh bapak teh nyaan bapak teh meunang panyarekan ti Gusti Batara Kresna ti Pandawa sadaya Romo Juragan Bima pajarkeun di laing titah ku bapak cu sabab aya paribasahana caraka data sawala anakna cilaka bapak bakal kababawa karunya ku inung si laing geus koceak dengek si dawala si gareng nepi ka kokoceakan bapak disiksa diperwasa pajarkeun teh di laing kalakuan kitu teh dititah ku bapak adu aya anak kujangna kabina-bina teuing kujang kabina-bina teuing seuing kujang dina leresan dieu Pak abdi mah inget kana katerangan yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana dina leresan dieu rupina cilaka mah keur abdi salamet keur abdi ieu kalakuan abdi teh jadi bapa mah ulah pipilueun kapan si lain teh anak dewe cing pikir bolak-balik ku selincak ayeuna kabedakeun Cepot teh maling salamun Cepot teh anak saha anak Semar saha nu kabawa bapak lamun abdi cilaka lamun abdi bangsat nah teu karunya si lain ka dewek
gue karunya nama atuh nah naon bakal aku kan anu kitu da ieu nama atos nah bisa kita dibalikan deui bisa kumaha asa-asa pusaka pulang deui ka nu bogana nya digerek dipulangkeun ka nu bogana mah heuh kasaha ka bapak kuring ka dieu keun atuh jang urang titipkeun deui ka Gusti Prabu Yudhistira da anjeun malen bapak kuring nah saha Gusti Batara Kresna ambuing astraji waspada permana tinggal ieu Batara Kresna anu ngawujud Semar pulih kajati pulang ka sadeda dia nyatana Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kaget koneirah kami ngali kaget koneirah ningali sampesan ingkang samia pada ngalang kaget koneirah kami ningali ingkang sami ngalagawan tening alas prigadi ngasala prigadi ngasala ya tenang Lusi lampai diri harap tidak gunung Lusi caci paingnya nyata tersangka sarapuk semenang nyamuk astraji waspadanya abdi mah tersangka mana sepot da abdi mah tara kamu bodoh tenyok kasamaran tingali di mana-mana nya cek nya na lain cek lainna lumatak jelema mah kudu konsekuen segala rupa ge migawe hiji pagawean teh kudu relevan nya lain-lain jadi hiji pagawean teh ulah sepertinya urang ayeuna rek macu ini ka sawah rek macu datang ka sawah ngadon ngalabelut pantul relevan teh cudog-dog tanggal 3 nu kitu teh teu sangka maneh cepot kaula kakaranyaho ilmu maneh nepi ka kitu sanes ilmu abdi ilmu we nya ilmu maneh sanes ilmu mah sadaya lagi kagungan pangeran maneh bisa mawa kaynya semua hendak kenyataan kumaha da manusia mah ukur gagaduhan segala rupi oge diri sasampiran awak sasampayan umur gagaduhan ari hukumna gagaduhan teh aku kudaan teh lain kudanyaan abdi mah nu macak moal kabobodo teh nyok kasamaran tingali nu nya-nya nu lain-lain ulah nu lain di nya-nya nu lain lain-lain abdi mah moal kaget di mana aya entog kongkorongok dan nu kongkorongok mah hayam abdi mah moal kaget di mana aya robot nyatana jelmaan da nu asli mah jelema namun papanggih jeung robot tukang kenang singa Depok abdi percaya ya gitu jadi aganceng ulah kamu bodoh teh nyok kasamaran tingali boh ka manusia nu kedah gaduh ilmu teh di dieu boh ka pangeran ibadah ka pangeran teh kade bisa kamu bodoh teh nyok kasamaran tingali di mana ulang ibadah ka pangeran teh ulah cara budak kumaha cepot cara budak ayeuna budak dititah mani eta budak teh baong cekolotna teh ujang mani jung bageur engket geus mani pangmeserkeun momobilan pasihan ceceh atawa disingsieunan jigjang mani lamun teu mani digebugan sak wae dirig-dig ge barudak teh mani jadi eta budak manina teh si horeng ku disingsieunan sareng ku dibibita jadi eta mah karena pang bibita teh jeung karena sieun
taku hal eta ai kolot mapan mani teu kudu dititah teu kudu dibibita teu kudu disingsieunan da geus yakin mani teh kahiji geunah kadua harampang kana awak kasehatan ongkoh geus nyaho jadi geus nyaho ari kolot mah yen mani teh sehat jadi urang oge ibadah ka pangeran teh cing cara kolot mani nu tadi teh cing nyaho margi dina katerangan angge ditetelakeun parantos ka kuping ku abdi parantos ka pirang ku abdi parantos ka saksi ku abdi awal-awalna eta manusia rek ibadah ka pangeran teh kudu apal heula ka Allah Subhanahu wa taala apa ka Allah teh kana naonana ya kana ilmuna kana kudratna kana iradatna eta maneh geus apal ka Allah sanes apal deui abdi mah nah naon ari Allah cepot ai Allah teh asma ai asma teh kakasih kakasih saha nyaeta kakasih nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka sareng pangeusina saha datana nyaeta dat ilahi robi saha dat ilahi robi tersebut nyaeta dat mutlak ai dat mutlak teh nyaeta eta mah dat la sakamislihin syai'un moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge kusaha panggihna cepot ku urang lamun urang geus kumaha cepot lamun urang geus apal ka urang naon perluna urang apal ka urang sabab moal wani neungeul ka batur eta moal neungeul eta ka batur lamun manusia geus nyaho dirina sabab memeh neungeul batur teh sok ngaragap heula angeun sorangan sok neungeul heula diri sorangan jadi ngarasakeun heula da sorangan oge digebug batur pasti nyeri jeung ngapalkeun dina diri sorangan teh aya naon jeung aya saha nu mawi ngaji mah ulah kaluar tina dirina lamun manusia ngaji kaluar tina dirina mangka sasar eta manusia hirupna satemen-temenna manusia sasar di alam dunya di akhirat lagi bakal lindung nu mawi ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket kira raketan nu deukeut kira deuheusan aya naon jeung aya saha dina wujud urang geraprak geura tepungan nu mawi kedah nyaho heula ngaji rasa teh lebah dieu jadi nu kagungan urang teh kakasihna teh halo seueur kakasihna mah da katerangan lagi cina asma husna nyata kakasih Allah nu 100 terus kakasih Allah nu ribuan teh gini ngan Allah kakasihna keneh kakasih Allah iya ai moal pati-pati nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka di kakasihan atawa di ngaranna Allah lamun eueuh riwayatna mawi aya riwayatna nyata ai bakal manusia teh kapan dina opat ning aci bumi ai aci seuneu ci angin aci cai aci bumi hakikatna nyatana beureum koneng bodas hideung ai nafsuna amarah lama syawiyah mutmainah jadi pangna jeneng asma teh nyaeta alif seuneu nyatana sok kaluhur ning jeceng nyata alif angin nyatana jadi lam awal cai jadi lam akhir he atawa bumi jadi he lumawi di dieu we aya we diadegkeun salat nyata hiji salat teh nangtung 2 ruku 3 diuk 4 sujud jadi ngagamarkeun alif lam he oh kitu ja sepot nyata ajegeun pikir urang nangtung teh bari prak syariatna digunakeun tuluy ruku na lam awalnya tana urang kudu hormat ka sesama manusia pikeun ngalempengkeun pikir jeung ati tuh tah kitu ya uang sulan deui atuh bilih lepat kumaha teh nyaeta urang teh tina alif lam he nu tadi urang teh kudu ngalaksanakeun nyaeta ibadah nyatana salat teh migawe hiji pagawean anu teu dilarang ku agama jeung dari agama nyata perintah tina agama hiji ajegeun pikir nyatana urang bari sumerah pasrah ka Maha Kawasa geuning syariat nama urang teh ngangkat leungeun ka luhur bari macakeun takbiratul ihram Allahu akbar ajegeun pikir nyata alif teh lam awal nyatana ruku ngahormat ka sesama makhluk sabab cing rumasa urang teh hurip teh menang batur wunggul katilu tilu diuk nyata tilawat ka ibu rama sopan santun ramah tamah sabab eta anu jadi cukang lantaran urang gubrag alam dunya kaopat sujud nyatana he cing inget yen urang teh asa bumi teh
Eta bumi anu kageulehan kakeumehan paribasa cek kasar teh mah kakiihan kaisingan sugan belik eta bumi henteu tapi kacing parcenghis ti biji ti bumi motak cing rumah sa teh oge dina lobah dieu kumelak tatangkalan di leuweung eta mangrupakeun hiji ibadah keneh ka pangeran. Naon sababna? Abdi we maca dina surat kabar. Nah, perlu kita itu melestarikan lingkungan hidup. Tuh, sabab lamun gunung-gunung ngandung harti bakal banjir, ngarugikeun ka sararea. Tuh, sanu rugi, urang keneh. Makanya tanpa tanaman manusia pasti punah. Tuh, hidup kita tergantung kepada tanaman. Tanaman adalah selimut bumi kita. Tanaman melindungi tanah rapuh terhadap bahaya longsor. Melestarikan cadangan air, menghasilkan persediaan air, dan melawan terjadinya padang pasir. Tanaman menampung energi yang dipancarkan, yang dipancarkan matahari, menjadikannya zat asam dan bahan pangan bagi segala unsur pendukung kehidupan hewan dan manusia. Tanpa tanaman pasti tidak ada zat asam, tak ada tanah, dan tak ada hewan. Makanya kita itu harus lestarikanlah lingkungan hidup ini. Tuh, sangkan tak kelaparan demi hidupnya anak cucu kita di akhir kamut. Dian. Jadi perlu orangnya kita melestarikan alamnya. Tuh, matak perlu di dia penayagan kudu dek salat cenah mah. Oh, turun di panggung ya jam 4 subuh. Jangan masjid bereng salarea. Gusur dalangna cenah jadi imam. Penayagan jadi makmum. Aduh bagja ban. Orang kudu kitu syariat. Memeh ka panggung. Salat Isya heula breng. Duh. Perlu urang teh grapek. Lamun teu meunang panghormatan di sesama makhluk, pasti bakal diajen rezeki ge moal hese. Awak sehat pan aya daek mani subuh mah. Negara kuat, awak sehat, negara kuat. Kitu. Subur makmur gemah ripah lojinawi aman santos sakar telah harja. Ceuk bahasa Jawa teh mah manggayuh karaharjaning projo. Gitu atuh. Eta tekad maneh alus pisan sepot. Mawi abdi. Ngan aja ka maneh teh ada geus ngakukeun kitu ieu masyarakat geus apayeun maneh maling. Curaling. Lamun abdi maling bari ngarugikeun ka negara jeung ka masyarakat. Enggak bikin payahan ai maling kieu mah demi keur karahayuan sararea. Kapan eta teh palsafah nagara henteu kudu ku maneh dicekelna. Teu kudu ku abdi kan kudu ku sararea dicekelna teh. Ngan dicekelna teh lain ku leungeun. Tapi dicekelna teh nyata ku cara pagawean. Ieu palsafah nagara teh eusina teh ku pagawean ku sararea. Margi ari adil teh pan merata keur sararea. Teu pamimpin, teu cacah, teu menak, teu pangkat, teu kuring, kabeh anu lima teh sahak jeung sakawajiban. Sahak jeung sakawajiban. Ulah rek pakia-kia. Ulah kaganggu wae ku setan. Seperti ayeuna dalang. Dalang ayeuna ngadalang. Nu dicaritakeun semi aji nya tanda Dharma Kusuma kalakuan hade unggul. Anu dipigawe ku dalangna laku dasa muka. Tuh. Jadi teh nu kitu teh kupur nu kitu teh. Pidora kaeun. Pinara kaeun. Oh, dek mau ngomongkeun batur. Seperti ayeuna kiai nyaritakeun pan kaalusan urang teh kudu turut ka Rasul. Tapi aya jelemaana kalakuanana Abu Jahal. Pan cilaka keneh tah ge. Bekas nyalahan. Mawi ena bebarengan sararea ibadah ka pangeran mah da sarua. Ai bener mah. Hah? Gawe anu rancage dititah gotong royong ulah tipe polotot, dititah kerja bakti ulah nyengir, dipenta sumangan ulah kukulutus. Cing boga kewajiban, naon cing boga rasa jeung rumasa urang teh wajib. Cing inget urang dina alam merdeka kiwari teh berjuang. Baheula mah berjuang teh nyata ku fisik ku gelut. Maehan jelema tah nama berjuang teh ngeusi kemerdekaan ku cara migawe kana paha peraturan pemerintah. Ulah warga berencana nah itu ieu cek bengek cek ku hanteu. Teh ulah warga berencana teh ngandung eta ngandung unsur lain lumayan teh
aya anak ulah warga berencana teh kahiji urang teh supaya ulah loba ting anak, lain ulah anakan ngan urang ulah loba ting anak, di negara teh ulah loba ting penduduk. Sabab ai loba ting penduduk teh teu kurang-kurang pan insinyur anu nganggur, sarjana anu ngabeca. Tadi dia akibatna loba anak teu kadidik, teu kasakolakeun, teu mahna budak frustasi. Tungtungna mah minum mabok jeung sajabana, nepi ka awak ditulisan ditato. Nepi kapan kalakuanana teu ceureug. Lain ganung harti anu ditato jahat dan teu sakabeh jelema anu ditato jahat. Ngan maan pangaruh saeutik gedena kana jeger-jegeran teh sedengkeun aya sisi niranana. Dalima di sisi pager, buah tangkil di pulungan, jelema anu ngaku jeger di beudeung jeung di karungan. Cepot. Ngan hanya kawe saleutik eta pusaka teh teu meunang dicekel ku maneh. Kadiekeun wayahna kasep. Ngolo anjir aing disebut kasep. Heeh. Agar moal dipasikeun abdi membari jadi raja di tempat. Tobat. Lamun kitu carana sadinga kawadek mulang. Mangga. Lajeng sang Nalendra Batara Kresna ngejati tempatnya nanti as tinggal ngajala. Sapraptane pun ieu astra jingga anu nyandak layang jamus kalimusana. Ieu nu didaguan ku aing teh. Anu didaguan jangan. Jalan kabiku mesera kupati abona Bapa jauh pamilang sugranya pantatang supama umpat kawana Sindang layak para patang Isaran pengelembur samudaya kalepatan Mamah Uun Sumiati Hapunten anu kasuku Cikuray Gunung Cikuray tempat jenis mojang geuling mun paturay hate puyah mun kebiabdina Gunung Guntur jalan harapan amit mundur pilih seterang kalepatan sanes tersejak keadaanmu arakosna tatana sayogi sanes wae kutu sama Tanda setemuan jalanan karaja kalu memperdeket sesonoan Injil mah bakal pajau Impang di belakang Koredas mah tembok cadasna Tilas urang kokonjakan enjing makan tulasna tak kira kojak karapitna
ditaplakeun teu dibantu abdi sumaja pamita nyangakeun wilujeng pantun lembang eros jeung jalapra malati mah di sisi cai pilih kami tepat-tepat kang opi abdi ulah sekali miseraki sapirakeun dianggo mayaman sentuh pamugi ulah dedepan upami abdi tos langsung kajambing dibengketan awi-awi tali bilih lamit tepat-tepat pamugi ulah rek lali kepejajan kadipul deui miser kupati abonan deui kepeje upami wangsu ulang upat tanggung jawab karunya nasib ieu ieu keur majelema leutik tambah dipitnah tambah keur kagencet ku ayana ekonomi keur engkak-engkakan kieu lur saya aing kudu lajon gelut gatot kaca ulah dijauhan euy ragot pisan pokoknya wah alah aing ngimpi itu lain iya sia nu nyokot layang jamu sekali musyadah teh setan goblok ngomong sia da lain setan neng saha cepot jadi nu nyokot layang jamu sekali musyadah teh saha dewek si laing geuleuh kunaon ngewa kunaon sia ka aing iraha papanggih jeung aing iraha kungsi kajerian ku aing nepi ka mitnah ka aing sia sirik-sirik kunaon da aing mah kagablek deuleu lain jelema beunghar aing mah nah fitnah teh meuni naker mun maling hayam mah teh naon deuleu di lemur moal ribut teuing ieu mah pusaka lambang kagungan nagara deuleu sok beakeun heula nafsu ya kacida teuing teh ka aing teh saha sia teh dewe cepot anak saha anak Semar tanyakeun ka sararea ada cepot mah anak Semar di mana-mana ge heuh aing anak Semar mah sia ongkoh heuh saha atuh sia teh cepot aing ge aing cepot mah sia cepot aing cepot nah ulah gitu dewek ngaku cepot lain ulah ngan si lain teh anu nungtun Raja Wisuna nyen pucuk tigirang ka aing bener si lain nyokot layang jamu sekali musada bener mana layangna yuk
tah nya kadeu kadeu kalian naon teh kadeu ke sia ulah euy kadeu keun goblok aing dulu katempuhanna kain ku aing urang bikeun ulah ya cing apal kana hukum sia teh nah tapangna aing nyalukan sia teh kitu sia teh buta ku hukum pikir ku sia lain aing pedit lamun ieu layang jamu sekali musada dibikeun ka sia aing eueuh sia nu katempuhan sia buktinya ka layang jamu sekali musada dek nolak kumaha sia buka otak atuh nyuhun dek kumaha tanggung jawab sia sanajan sakumaha teu ngaku da bukti barang aya di sia dek kumaha duh ampun jadi kitu salaki lain jeung maje pikir jadi akhirna mah aing maju kena mundur kena ieu kumaha tuh aing jalan keluarna nya da aing mah nya fitnah sia teh fitnah mah lamun dewek eueuh da ieu mah aya dewek jeung bakal tanggung jawab deui lamun geuleuh mah aing kasih laing lamun syirik kasih laing aing mah kari ini tuna we layang jamu seperti dinya da sia nu dikakasak lamun dek ngahaja fitnah heuh naon atuh kasang tukangna panganyokot layang jamu kalbu sada teh apan dina salila ieu nagara amarta teh meureun karasak ku sararea balai agung bangun suwung gedong tudak taya cahaya pamengkang tadaniang pancanitistis jempling sia rakyat eueuh tuturkeuneun aku jang karasa teu da asa teh boga pamimpin ayeuna teh hirup teh deuleu asa eueuh tuturkeuneun gara sok aku tah ieu teh akibat tina patongong-tongong antara pamimpin silaing rakyatna Gatot Kaca angkatan bersenjatana Gatot Kaca gara loba ti fitnah di pihak ABRI pamimpin diomongkeun di demo terus sabalikna silaing mana kesadaran bermasyarakat yang mana ngaku warga nagara teh kudu kumaha carana ngaronjatkeun teh pek ayeuna gunung nepi ka gunung pasir bulistir baheula mah euy leuweung teh teu dijaga awet nah ayeuna leuweung dijaga betruksak loba pager makan tanaman deuleu akhirna pasalah-salah itu salah ieu salah ieu mengaku bener deh kumaha benerna gara pek geus patongong-tongong kitu kurunyung kecemburuan sosial tek-tek bengek teh kuat teu dengan dalih jihad fisabilillah ngaku agama numpang benerna ngabom batur kumaha ite nagara teh kumaha ite nepi ka direkayasa kieu diperkosa dina mangsa ngarebut kamardekaan negara karuhun urang nepi ka tohpati jiwa raga heh nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa nepi ka pae poso tega nyebor Ibu Pertiwi ku getih keur naon keur ngarebut kamardekaan apa artinya merdeka lamun siapa tongong-tongong wae tu tinggal itu tu tunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetengar nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamujungan lain tetengar tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea pikeun teruskeun pejuang di dalam merdeka ku cara karya anu terpuji karya anu nyata tapi buktina bohong kabeh sia anu diudag-udag ngan ukur keureusi beuteung mana jadi bangsa nu merdeka teh mana merdeka teh bet hare-hare sia teh teu eling kana Purwa Dumadi cing ulah anu diudak-udak teh ulah pangabutuh hungkul atuh pot cing boga rasa tanggung jawab kumaha
salah keluarga negara sadar bernegara, sadar bermasyarakat, sadar hukum, sadar kena lingkungan. Datang halodo tungtang dengan cai katu ka dia marukan lain ajab keur kufur mah. Tapi keur iman ujian. Sabalikna ayeuna Gatot Kaca, sabalikna Arjuna, Yudhistira, kabeh teh geus sudog-dog tinggal igel deuleu. Sok kahayang aing teh manunggal. Sahak jeung sakawajiban kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Camat dan Ramil Kapolsek Rakyat kabeh gawe rancage lurah gerapek lamun nyamah ngaku warga negara anu hade karasa nikmatna lamun teu aing-aingan teh hirup cing bersatu teguh euy bersatu tapi bercerai kita kawin lagi runtuh gini kita nyaho mecakan deh nggak bodor sia aing teh lain dek fitnah lamun dek fitnah aing ningkah ayeuna oge ku aing ditutungguan kita tadi Gatot Kaca ayeuna geus sadar ngabogaan falsafah layang jamu sekali musada tah Pancabudi usina hiji ketuhanan nu Maha Esa. Sing apa arti ketuhanan? Satunggal urang teh saasal sabakal. Lamun sa kaituna cing sarua deui. Sareuneuk saiga saparipola. Silih asa, silih asi, silih asuh. Tuluy aya kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana beradabna bangsa urang? Kau pasikeun saeutik molotot ngaliwat oge ngaliwat kana cucungik oge geus teu punten-punten acan beradab nu kitu sudah hilang adat ketimuran budaya geus kalingih ku bangsa deungeun kadang-kadang jeung tatangga komo di komplek mah geuning jeung tatangga teh teu wawuh kadang-kadang geus gengsi ngomong bahasa Sunda oge padahal teh euy anu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia teh basana moal aya di nu bakal apa kana basana bangsana pek pikir bieu ulah ditarima ku ambek gerpek tarima ku kenyataan ini yang dibicarakan oleh saya ini real tahu real teu pergi ngusyeup real teh kenyataan tah nu matak waing pangga di meja eta oge supaya sia teh ngarti jadi rakyat teh ngarti ieu manut teu nyaho dina naon asa dibere duit 50.000 milu aleutan demo jadi we aya PT demo ninggang kan butuh ka sia jadi barengan ku iman cing jadi bangsa nu merdeka teh kumaha jadi bangsa nu dewasa bere contoh anak-anak tuh bawa ka leuweung barudak sakola teh bejaan guru-guruna cenah melak tangkal 5 tangkal ewang mah di kebon saha we oke usung ngiji minta ka pemerintah bibitna naon dak keur manehna keneng ke oge kumaha ke nasib anak incu buyut bau lamun ieu gunung nepi ka gunung cinta kalau masa teh kudu rek digawe buktikeun dina gawe dina karya anu nyata nah sia teh ulah ka dewe tungkul atuh geus Gatot Kaca geus ditatar ku aing ngan kari rajana tak kitu moal pot moal nyingkah aing dek tanggung jawab pikeun nyalametkeun sia di depan umum kumaha rajana ge sarua deui hei Gatot Kaca ieu guru si modar si Gatot Kaca mah bawa ka dieu
bagaimana cewek tanya aing jadi dengar kalongeun euy teu bisa ngomong naon-naon Olahok tidak tadi. leungiteun udagan aing kieu mah heuh ieu teh moal kabur moal cina we ka kuy heuh cici aya teh boga baju bentuk sejati di mana cicing da sarua jeung sia heuh nya teh nu uing teh leungit hiji heuh keur dipake ku aing Sarua, Ampun. sapanga beuki. alah luar biasa saktina euy bagja euy lain bagja naon sia teh Gusti bingung milih ya ieu maha geus kieu lir tangka teureub jeung kaleuwih munguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui ngan aing anu hirup barareda teh cing kuring supaya ulah lieur nu mana lanceuk kuring nu sabenerna we gunakeun ilmu sia kieu atuh ayeuna mah aing nu nyokot layang jamu sekali musada saha dewe euy di dia pindah pindah di dieu nah lain ditewak atuh nu mana teh cicing ulah dikasaran cicing bisi kabur diuk di dia di dia tiluan bentul unggul sok menang istri ka sering aya aka cangkir euy ari akeung anu hareup daek ngaududna loba daek menang jam ongko jam dingding ai maneh 2 jam naon jam medud